Lamun maut geus teu ngajadikeun nasehat pikeun diri urang, maut geus teu ngajadikeun sabab timbulna hidayah ke diri urang, buru-buru ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabab bisa jadi hate urang geus paeh miheulaan jasad nu masih keneh hirup. Di mana hate geus paeh ningali nu maut teu ngarasa yen dirina bakal nyusul isuk pageto. Kusabab hate urang geus paeh ningali nu maut, eueuh niat saeutik-eutik acan pikeun siap-siap bebekalan dina kahirupan nu kacida panjangna. Kusabab ningali nu maut hate nu paeh, eueuh saeutik-eutik acan pikeun mersihan bebenah diri. Tah kusabab kitu bisa jadi hate urang geus paeh ti heula, buru-buru ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta margina sesepuh urang sadaya, sesepuh urang ti payun, di mana-mana aya nu maot waktos dikurebkeun, di payunan ku diadanan, kadituna ngayakeun acara tahlil. Tah eta teh salianti ngirim doa kanu geus ngantunkeun pepeling jang diri urang pikeun ngahirupkeun deui hate urang masing-masing ku la ilaha illallah. Sangkan hate urang hirup, sangkan hate urang sadar, sangkan hate urang teu salilana dikekeuweuk ku hawa nafsu. Kitu baraya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.